Bismillahirrahmanirrahim. Paslun arieu eta hiji pasal. Alladzi yalzamu ari anu wajib lil mayyiti pikeun mayit arba'u khisalin. Eta aya opat macam. Gosluhu tegesna ngadusan mayit, wa takfinuhu sareng mungkus mayit, wassolatu sareng nyolatkeun alaihi ka mayit, wadapnuhu sareng ngubur mayit. Ieu pasal natelakeun tentang kawajiban anu hirup kanu maot. Di mana-mana terjadi aya anu maot di hiji daerah, maka kawajiban anu kudu dipenuhi aya opat. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ari anu wajib pikeun mayit aya opat macam. Ari nu opat ieu sadayana ge hukumna wajib, wajibna wajib kifayah. Sabab wajib teh aya dua, aya wajib ain, aya wajib kifayah. Wajib ain mah kawajiban anu kena ka tiap perorangan. Jadi teu bisa diwakilkeun kanu sejen, eta mah wajib ain. Aya deui wajib kifayah, kawajiban kolektif ieu mah. Kewajiban kifayah mah kewajiban anu kolektif. Jadi kewajiban anu keuna ka sadayana, tapi lamun aya anu ngalakukeun sebahagian tapi seseorang, maka nu teu ngalakukeunana henteu berdosa. Tapi sabalikna, lamun di hiji daerah eta teu aya saurang oge anu ngurus mayitnya, diantep we mayit, maka sadayana di eta kampung berdosa hukumna. Itu jadi kewajiban kolektif ari wajib kifayah mah. Sadayana aya opat cenah kahiji gosluhu, ngadusan mayit. Ari dina ngadusan mayit teh utamina lalaki ku lalaki, awewe ku awewe. Aya alusna mah ku kulawarganya, alusna mah ku anak atau ku anak incu. Nah, leuwih utama eta mah leuwih alus komo lamun kitu mah terjadi. Nu mata kurang kudu apal kumaha ari carana ngadusan mayit. Tangke dina bab kapayun aya khusus tentang ngadusan mayit. Wa takfinuhu sareng mungkus mayit, mengkain kapani mayit. Tak mengenai mungkus mayit cenah oge di urang umumna kan sok warna bodasnya kain kapan teh. Tatiasa wae lamun sing teu bodas oge gitu. Wassolatu alaih sareng nyolatkeun mayit. Jadi lain nyolatan halus namanya, jadi nyolatkeun, ngaduakeun, nyolatkeun makan
Sebenarnya ada ngaduakeun gitu. Jadi lain ngaduaan tapi ngaduakeun. Nu matak nyolatkeun alaihi ka mayit. Wadap nuhu sarang nu kaopatna ngubur mayit. Taeta aya opas sadayananya ngadusan, kain kapan, sarang nyolatkeun oge ngubur mayit. Wallahu a'lam bishawab.